mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari neraskeun si Rawing Kiwari. Si Rawing Kiwari garapan wa kepoh Kiwari. Kitar Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu brong. Waktuan ciges salin jinis jadi peuting kebiut ireng jeung si Keling akhirna tepi ka salah saji pilemburan nu kapaksa harita leureuk heula malah milu mondok di salah saurang pangisi eta lembur. Nu kadatangan ku kibuyut ireng teu bisa nolak sigana teh. Sabab sikep jeung caritaan kibuyut ireng ngandung daya sima anu ngajadikeun pribumi susah pikeun nolakna kana maksud jeung harapan kibuyut ireng. Malah memesare kibuyut ireng si Keling jeung pribumi nu kawilang salaki jeung pamajikan nu geus kawilang kolot harita pada ngarobrol. Kadengi kibuyut ireng nyarita. Didenge-denge henteu ku dewek teh waktu tadi asup ka jero ieu lembur mangsa wanci geus burit cenah di dieu teh kungsi dilanja ku karapan setan roban dina waktu ka tukang. Bener eta teh. Leres kibuyut ireng. Dan harita teh pun anak nya waktu geracan boga salaki ditulungan dibebaskeun tina cangkraman setan reweg teh ku Jang Rawing nu sakaligus ngaruntakeun karaman setan roban. Cek lalaki kolot pribumi ngajawab pananya nek kibuyut ireng. Si Keling nyerenge sering ngareret ka kibuyut ireng bari terus nyarita. Nya, Bapak Wing mah di mana-mana teh pada nyebrut ngaranna jeung ngarawuheun cieuy. Bapak Wing teh teu jagoan euy. Hebatnya Bapak Wing. Jeung jempel lagri. Matawa kakang anu dewe anu keur ngobrol euy. Jadi karaman setan roban runtagna teh ku si Rawing nya. Lamun kitu mah ku ukuran ilaing jago numaran si Rawing teh keur alam Kiwari mah kawilang jago tanpa tandingan meureunanya. Pribumi kakane malan si Keling nu nyarita. Nyaho, atuh Bapak Wing mah can aya nu bisa ngelehkeun we. Bapak Wing atuh eta tanyakeun ka sadaya. Bapak Wing pasti loba nu nyahoon da beket. Nu mata lamun maneh jadi tarung jeung Bapak Wing pasti rame euy. Anu lah nyeri hate lamun maneh elek. Kibuyut ireng ngageremet jero hatena. Ngaran si Rawing geus sababaraha kali kadingi ku aing pada ngagul-ngagul jeung pada nyebutkeun jagoan. Beuki tambah penasaran diri aing hayang bisa buru-buru tepung. Dihareupeun si Keling aing kudu ngabuktikeun yen si buyut ireng mangrupa jelema hiji-hijina nu pantes disebut jago di antara sakabeh jago. Ningali kibuyut ireng ngahulang si Keling gancang harita nyarita deui. Gimana kunaon teh? Ini kan kalau tengah hulang itu teu percaya mun Bapak Wing memang jagoan. Mana pasti penasaran yang geura nyoba tarung jeung Bapak Wing nya. Cek Wing ge, Pak Wing teh teu jagoan euy. Pribumi loba silih teuteut eta salaki jeung pamajikan teh. Nyara kawilang kakara meureunna ningali budak lalaki saperti si Keling nyaritana ka kibuyut ireng bet siga kang sapantar we. Sedengkeun kibuyut ireng harita kalah kaseuri bari nembalan. Memang dewek beuki penasaran hayang buru-buru tepung Keling. Sangkan gancang aya kapastian saha nu leuwih punjul elmu dina alam Kiwari euy. Tapi dewek boga kapastian sanajan si Rawing bapak ilaing geus ngawaris elmu sinur alam. Tetep moal mampu dulu baheula dewek satanding satata jeung sinur alam upama bantro kakuatan teu boleh imbang eueun nu ele eueun nu meunang anu saterusna dewek run tapi nyiptakeun ilmu olahan hasil tatapan nyata ilmu weduk ireng jeung muara habaraja ilmu lain geus ka Bandungan kumaha kampuan eta ilmu dewek. Si Keling katingali cicing. Memang aya rasa salempang oge dina hatena si Keling sok sieun bener bapana nepikeun ka eleh wawasen ku kibuyut ireng. Tapi si Keling gideug sorangan bari nyarita deui. Moal cuy. Bapak Wing kayak aku mah ge pasti menang moal bisa eleh ku maneh ki. Najan maneh boga ilmu weduk ireng ni juru jeung muara
ngadengkeun alam ayeuna kayan dewek geus eueuh pantalna euy sokomo sinur alam geus tinggal ngarang wayana kitu pamamang ke papai lain sirawing bantro kakuatan jeung dewek geus bisa dipastikeun dewek nu bakal unggul teuing Bandungan ke dina waktuna nu penting ayeuna urang kudu bisa menangkeun heula kembang pancawarna Tengah arti wing mabet jadi kudu menangkeun heula kembang pancawarna pada maneh arek kawin jeung anakna Ki Jaya Raka merenanya bekian gawe maneh mah euy lain kitu deuleu keuing kembang pancawarna moal jadi udagan para jago nu datang tinggal temak lemah lamun teu ngandung tuah kasakten jadi kembang pancawarna sajabana ti bisa ngubaran anakna Ki Jaya Raga bisa dijadikeun kakuatan tambahan teu beda ti jimat anu lainna deuleu jadi mun kitu we teh kembang pancawarna teh ngalukur keur ngubaran hungkul meureunnya kieu euy lain deuleu keuing dewek jadi ngobrol jeung ilain keur ngobrol jeung pribumi apan ieu teh ayeuna dewek hayang nyaho pribumi kumaha sanggusna ti kajadian baheula aya sok datang di ka ieu nu ngaran Sirawing Ki Buyut Ireng neuteup di ka pribumi ngajakan ngobrol ari pribumi harita teh gigi deug bari ngawalon sedengkeun awewe kolot nama terus ngoloyong ka tukang rek ka dapur sigana mah puguasana teh geus teu kungsi tepung deui jeung nu ngaran Sirawing teh Ki Buyut da harita mah atuh teu sirikna jadi sabiwir hiji sanajan ayeuna oge nya kitu anu teu wawuh ka ngaran Sirawing Ki Buyut Ireng panonna rada muncereng ka pribumi anu pikeun pribumi mah jadi ngageter hatena manggas jelema tong make jeung muji-muji wae Sirawing sabab Sirawing moal lila di makalangan di alam kajawaraan dewek teu hayang ngadengin deui jalma nu muji-muji ka Sirawing ngarti si Keling ngareret ka Ki Buyut Ireng bari nyarita kitu maneh mah kieu bet ngomong kitu nih bebas euy teu naon jelema nu muji ka Bapak Wing mah maneh mah nyeri hate merenanya tong kitu maneh kieu euy amun dek ama ka Wing sabab Wing sok muji-muji ka Pak Wing mah Ki Buyut Ireng mundeli ka si Keling tapi si Keling kalah kamalik mencrong Ki Buyut Ireng teu lila kituna teh sabab terus nyerenge seuri ka si Keling tong babarian deuleu lamun hayang jadi jago tanpa tandingan Keling dewek mangan ukur hayang nyaho kumaha kayaan hate lain Keling nu matak dewek ayeuna masih kene teu yakin kana cerita lain Keling teu yakin kana cerita nu kumaha kieu oh upamang bener yakin bapak lain Sirawing elek ku dewek na bener ilaing daek jadi murid dewek milujeng dewek nutang tumurunan kudu papisah pajauh jeung indung bapa ari sabab ayeuna kadenge sarta kapandungan ku dewek ilaing masih kene boga perasaan hormat hormat jeung nya akan jadi bapa geningan euy maneh mah belakug sia kieu euy nyaho atuh hormat jeung nya ka kolot anu geus janji apan ka maneh jadi janji mah nepikeun ka bohong kieu euy nah ilaing bisa kitu papisah sarta pajauh jeung indung bapa nah make teh daek Wing akan ngomong ka Ibu Saraswati jeung Pak Wing rek guru ka maneh sabab maneh leuwih jago tibatan Bapak Wing tapi inget deui ka Ibu Saraswati jeung Bapak Wing maneh mah bohong wae kieu euy cenah urang rek ka tempat gempar karoban nanyakeun Ibu Saraswati tapi henteu deui waduh maneh mah tenang Keling upama urusan kembang pancawarna geus beres mangka segala rupana bakal lancar deuleu Keling nah lain teh hayang kembang pancawarna nu ngandung buah kasakti nu bisa dijieun jimat ongko hayang jadi jago nu teu bisa dielekeun nya geus kitu lah teu naon beuteung kukurupukan kieu euy lapar barudak geus asak ejonya mah nya si Keling neuteuk ka pribumi atuh pribumi teh era aya si Keling ngomong kitu teh ngan kita tadi oge memang loba kerung kaget pribumi teh ngabandungan obrolan si Keling jeung Ki Buyut Ireng anu tetela geuningan si Keling teh anakna Sirawing pribumi neuteuk ka si Keling bari nyarita tenang ujang si mah keur di dapur keur ngagelekeun sangu sigana mah duh ampura we nya dari sugan teh moal aya nu sumping atuh kita guan heula da moal lila deui ke nya kuda rasaan mah sakedeung nige asa syukurlah hari ngarti mah hari urang ke tempat
mun omat kudu nurut kana perintah dewek ling. Kusabab urang bakal ngambah ke tempat anu sanget deh. Bakal ngambah ke tempat anu sanget ka hati ku si lain. Dedemat-dedemi siluman silemi bakal aya di dinya deh ling. Mana mah penginsinan kawin kaya? Aing mah masieun ku anu kitu ki bantingnya kawin. Yo bisa dibanting gitu bae geuling. Makhluk gaib teu sarua jeung makhluk nu katingali ku panon deuleu. Contohna waktu maneh ngangkat batu kalingga kala kamojan geningan sabab ngancik kekuatan gaib dina eta batu gade. Si keling cicing teu nimbalan. Memang manehna kudu ngaku upama harita teu nurutkeun kana amanatna Ki Buyut Ireng. Geus bisa dipastikeun pamohalan bisa ngangkat batu kalingga sabab manehna geus beak dengkak ngetrukeun kabeh kekuatan jeung elmuna, tapi batu teu bisa dijungjungkeun ka luhur. Si keling cicing teu nimbalan. Memang manehna kudu ngaku upama harita teu nurutkeun kana amanatna Ki Buyut Ireng. Geus bisa dipastikeun pamohalan bisa ngangkat batu kalingga sabab manehna geus beak dengkak ngetrukeun kabeh kekuatan jeung elmuna, tapi batu teu bisa dijungjungkeun ka luhur. Si keling harita ngomong jero hatena. Bener omongan Ki Buyut Ireng teh amun uing harita teu nurutkeun kana parentahna manehanna yang kaangkat batu kalingga teh. Tapi Bapak Uing bisa ngelekeun Ki Buyut Ireng sigana mah. Kira aku Bapak Uing nepikeun ka elek ku Ki Buyut Ireng mah. Unaon mah ribet ngahulang gitu keling. Mikiran naon euy? Mikiran yang buru-buru menangkeun kembang Pancawana euy atawa keur mikiran upama dewek ngaduwa wesen jeung bapai lain. Mana mah nyahoan bae ki euy. Uing memang keur mikiran kajadian nu bakal lumangsung euy. Amun maneh ke tarung jeung Bapak Uing, tapi kan karubuna karunya euy ningalina meureunnan. Wek bae rek ngomong naon oge keling. Nu penting deuleu kanyataan ngan terus terang lamun nepikeun ka bener dewek elek ku si Rawing bapai lain eureun dewek jadi jelema. Rek eureun jadi jelema. Terus mana rek jadi naon ki? Jadi kuda atawa jadi muning? Si keling bet ngeunah ngomongna teh. Pribumi lagi nepikeun ka kerung atuh lantaran kaget malah mangringis-mangkingiskeun sok sin Ki Buyut Ireng ngabanting si keling. Tapi Ki Buyut Ireng teu ngarasa kasinggeung hatena. Kalahkan ngeh kayak seuling bangun anu suka ngadengin caritaan si keling seperti itu. Dewek eureun jadi jelema artina leuwih hade dewek kojor sabab artina dulu hasil olah tapa tahun-tahun lamun dina seueuhanana ilmu dewek aya nu mangluhuran, aya nu ngaluhuran. Sampai ai lain teu nepikeun ka jadi murid dewek. Kudu kumaha kalaku kumaha ge lain kudu jadi murid dewek ling. Meniku keueuh maneh mah ki euy. Mangkala buktina we ari cek uing mah. Ayeuna mah pikir we ku maneh ki amun Bapak Uing leuwih jago tibatan maneh. Keur naon uing make guguru ka batur? Bener teu? Bapak Uing ge geus nurunkeun ilmu sabagian dina waktu kamari-kamari. Maneh mah kawas nu lieur bae. Memang dewek keur lieur euy. Sabab sakuduna mah teu kudu ngarandapan kikieuan sagala rupa deuleu loba nu hayang jadi murid dewek. Tapi batin dewek geus ngabejaan eueuh dipawaris ilmu dewek ka jabati lain geuling. Pribumi awewena nu mangrupa awewe kolot harita datang dinyampeurkeun bari terus nyarita. Oke sakedap deui Ujang sangu teh asak hampura we ari sugan teh moal aya tamu nu datang atuh. Heungan nya kitu da di dieu mah sakieu buktina geuningan Ujang. Pribumi awewe teh ngareret ka si keling nyarenges seuri bari nyarita. Teu naon we. Nu pentingna